wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulla syai'im man sa'ala maha suci Gusti Allah ala uninga kasakur tasagala kuma maha suci Gusti Allah dijawab isti tisagala oh tisagala maha suci Gusti Allah tisagala tina sagala sifatan-sifatan kaum musyrikin munafikin nyipatan tentang pangeran uninga kasakun numenta sagala maha suci Gusti Allah tisagala uninga kasakun numenta sagala kamaran nasi emang neme sarubing Kang Iting Kang Iting satu Kang Iting teh Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalbu diantara nu najis teh nyaeta gogog walau mualaman najan gogogna nu diburukan walinjil sareng babi wapar wadima jeung anak salah sajina antara hinjil jeung bagong bagong teh hinjil teh nya mang anak salah sajina antara anak salah sajina anjing jeung bagong jeung hewan suci nasaban secara turunan larodoan lain secara rodo nah, dina jelema ge kan aya turunan aya nasabnya aya rodo teh masalah sasusu teu batal wudu dina bab batal wudu teu batal wudu jeung kitu tanya misalkan indung suson indung susu indung susu teh nyaeta lain indung kandung lain emak kandung misalkan emak kandung maotnya disusukeun ka nu ka awewe sejena ka tetangga atawa ka bibina atawa ka uwana maka eta anu disusuan ku eta budak jadi emak mana emak rodo emak suson batasanana sagawara kali nyaeta 5 kali kenyotan wah nacenah 5 kali kenyotan iya mun kenyot geus 5 kali jadi budak ketika budakna lalaki mana awewe no anu nyusuhanana awewe pasti eta mah atuh pidaku disusuhan ku lalakinya keluar cikompor tadi teu batal naon teu batal wudu bahkan jadi mahram jeung budak anu disusuan sasusu waktu harita budak sasusu waktu harita misal kia tumangnya hesilah si jaen oe karek ge bijil gitu tanya emak nate maut nya disusukeun si jaen teh ka kitu ka uwana ngasa ngaran uwana teh misalkeun uwana teh ngaranna teh Sutinem peda Sutinem teh keur nyusuan jadi neng Sutinem teh uwa Sutinem cek jaen teh uwa Sutinem keur nyusuan boga budak sarua budakna awewe ngaranna Sarwiti misalnya jadi budak anu sapantar jahed ngaranna Sarwiti saincu tah matinya saintu jahed jeung sate jaya jeung Sarwiti teh saincu anu tadi nama ajnabi teh dengan
dengan lain naon lain mahram. Ketika misalkan jahit milu nyusu kasaha sutinem anu keur nyusuan saha sarwiti, maka eta sarwiti teh jadi dulur saha dulur jahit. Sutinem jadi emak saha emak jahit. Manaon ngaranna masuson. Nah, masusu masuson. Jadi mahram. Jadi naon ta? Jadi mahram ketika geus gede si jahit teh bogoheun ka saha ka sarwiti nya teu kaci. Teu kaci saha jadi naon? Jadi lanceuk. Jadi lanceuk. Teu kaci mahram. Tadina masalah gogog sareng hinjir. Sareng hinjir balastran antara gogog jeung hewan anu suci. Anjing balastran jeung naon mang ucing. Sanajan anakna siga ucing maka eta anak jadi najis. Nya kitu di gogog balastran gogog anjing teh anu bieu nya angusnya. Babi balastran jeung doma. Sanajan anakna siga doma maka anakna jadi najis mugolado. Kumaha anu turunan eta turunannya kumaha anu rodok anu milu nyusu. Anu milu nyusu ka anjing atawa ka babi mah teu kabawa najis. Najana teu kabawa najis sanajan sababaraha kali kenyotan. Aya ucing disusukeun ka naon ka gogog. Jadi turunan gogog tanya si ucing teh ngan teu kabawa naon teu kabawa najis mugolado. Jadi jelema misalkan jelema disusuan ku gogog atau disusuan ku naon ku babi maka eta jelema tetap suci. Tetap suci. Bahkan lamun budak lalaki anu can barang dahar can umur 2 tahun heg can barang dahar kecuali cai susu nyusu ka naon ka gogog. Nyusu ka gogog tetap eta kaba jadi naon suci kene si jelemana cikompona masih kene muhaffafah henteu jadi mugolado. Cikompo budaknya budak lalaki anu can umur 2 tahun nu nyusu kasa kagogog tetep najisna najis muhaffafah. Najis muhaffafah. Ngan eta teh kumaha cangkemna basuh ngemotan naon ngemotan susu gogog eta mah wayana kudu diseretu ya. Kudu diseretu dan ngemotan najis. Terus larodoan wal maitatu sareng bangke najis teh bangke. Bangke bangke mana bangke teh nya eta hewan anu pae teh dipencit heula hiji rek nusuk di dahar dagingna atawa nu tara di dahar dagingna bangke. Tuluy kadua nusuk di dahar dagingna dipencit ngan dipencitna teh sesuai aturan syara nah teu buntung tan urat nu dua. Sanajan ukur sagede nyare deui teu buntungnya lah ku sagede nyare deui ngaweng teu buntung urat genggerong heuras jeung genggerong lulus nya. Eta jadi bangke jadi maitah. Atawa muncitna ye bukan atas nama Gusti Allah ajang naon jang nyuguh ka Neng Roro Kidul. Ka Emak Roro Kidul atawa kan nyuguh bae bahasa di sisi laut mah sok aya sedekah laut gini nya. Kita muncitna kitu ajang nyuguhan dukana nahaun. Eta mah jadi bangke. Jadi bangke teu meunang di dahar najis. Najan nusuk di dahar dagingna bangke keneh. Atawa nu tara di dahar dagingna sanajan dipencit maung dipencit malah bismillah mencitna okenan dengan nama Allah buntung kabeh buntung jeung beung-beungna kabeh. Eta mah tetep jadi bangke dabongan tara di dahar dagingna. Tah maitah kabeh maitah bangke.
walau dubaban sanajan bangke dubab naon laleur kade najis bangke laleur bangke sireum lah leutiknya atawa huluna wungkul katempo herang aya hulu naon aya hulu sireum dina nyelap dina naon karna teh dina suku ya suku parat salat nempuan dampa suku aya naon aya hulu sireum atawa jangjang siraru eta kan bangke nu kitu kade tak balik andi naonna salat nada mamawa najis atawa dina pesak aya naon aya bugang aya jangjang siraru bata najis teu kaji salatna berarti wadurotan sireum wasyaruha jeung buluna bangke bulu bangke bulu bangke najis sarua jangjangna najis wadil puat cekerna saupamana ceker sapi pae teu dipencit heula atau dipencit ngan teu jeung aturan syar'i mencitna cekerna tanaona talapok naona talapok sapatunanya sapatuna eta teh najis mislu adupru kukuna ogenan sami najis wal kornu tandukna saluan najis itu misalkeun dusna resep tanuk kan sok dijieun naon teh dijieun naon mang dijieun warangka bedog dijieun naon mang perah bedog perah teh naon gagang bedog kade eta salat mawa bedog anu gagangna dijieun tina naon tanuk bisi tanuk nahaon kitu tanya bisi tanuk doma anu bangke lain anu naon ta lain tanuk anu suci kade ulah sembarangan pake ai kitu meunang salat mawa bedog meunang kadinya pake kadinya bener-bener naon mah suci mah boro-boro mawa naon mawa bedog nya mawa mayit oge mawa mayit oge kan meunangnya kornu tanduk bangke najis wajil duha kulitna najis mantap najis salagi candi naon samaknya saya lamun geus di kumaha geus di samak suci eta mah pek dijieun amparan dijieun sajadah ya, menang teu naon-naon kulit maung di naon disamak dijieunkeun naon dijieunkeun jaket kulitna tapi buluna mah teu bisa iku dikurutana buluna teh kudu kumaha dikurut ya jildua walau maslukhan minal ayyi sanajan eta kulit dicokotina disisitina anu hirup lebar cenah karunya lebar dipayahan cenah maung teh karunya cenah butuh naon maneh butuh eta lah butuh kulitna seutik ajang syarat-syarat naon jimat pokona mah nya diala misalkeun saeutik lah saeutik disempuk na ping-pingna eta najis maud muat tulangna sarua najis tulang-tulang dijieunkeun ali dijieunkeun naon gagantel kongkorong ya tulang-tulang bangke nya tulang monyet eta sarwana najis Parun ari taji capang makanat fi baitil asali teh logatan deung ada penting ya ari nyiruan teh mimitina teh kan endognya endog ta
Sanggeus endog tuluy usik-usikan aya ruhan jadi bilatung. Eta? Jadi bilatung. Sanggeus jadi bilatung tuluy paeh. Paeh kan nya? Ini kan jadi bilatung tuluy erek bijil naon eta? Bijil leungeunna jangjangna aya ngabentukeun sirah ya kan eta paehnya. Anu bodas nya jadi bilatung usik tak usik-usikan bilatung mah nya. Sigana naon geuning mah Abdul. Nyut-nyutan tah sanggeus jadi bilatung kan tuluy paehnya jadi geus aya jangjangan geuning jangjangan bodas eta paeh kan nya paeh tah sanggeus paeh ku Gusti Allah dinyawaan dibade naon dihirupan deui jadilah naon nahlan teh naon teh nyiruan jadi nyiruan bahwa fit tauril awwali halalun wa fit tauril ladzi ba'dahu haramun. Keur jadi naon tauril awal teh maksudna naonnya? Taurin halal cenah keur naon taurin teh Turing mana omang Turing melumpangannya memotoran jauh pepalidan Turing towa batas, kadar, ukuran, tingkatan, derajat, keadaan, kondisi, tingkah tingkah nu kahiji halal, lamun geus tingkah nu kadua dikapisah ku paeh heula nya. Ontah kapisah ku paeh heula. Berarti tina endog kana naon mang? Kana bilatung tina endog kana bilatung halalun cenah mah ngan lamun geus jadi naon tuh geus jadi bilatung hirup tuluy paeh tuluy kita dihirupan ieu tah mah jadi haram jadi naon tah jadi haram ya coba teangan aya ada pastinan Amin ada tulikeun deui. Parun illa maitatal adamiyya kecuali bangke bangsa jelema bangkena ieu mah jelema lain sok lelumpangan mamawa duit lain ieu mah naon tah mayit jelema tah eta walau kafiran najan kafir suci eta mah nya aya mayit diganong di bawah salat pek suci silakan kecuali lamun mayitna can diomehan jadi moal naon moal najis teu kacir walau kafiron wasamaka jeung bangke lauk walau topian senajan geus ngamang senajan geus amang-amangan teh kumaha mah amang lain ini mah di geus ngapung geus kakaya mangan kayak makan pae-paena lauk teh kan dihandap pulanya lauk pae kan dihandap pulanya dihandap pula silem mula geus berapa lila duga di mana Gusti Allah nya naon tah jadi nyieun jadi ngapung berarti aya hawaannya aya hawaan
Coba di mana ngasupun hawa anaknya. Masya Allah. Ayah bayi matak ngapung ogena berarti ayah udaraan. Tadina berarti eueuhnya. Matak silem ogena eueuh naonan. Udaraan kan teuleuhnya lauk poe mimitina teuleum geus beberapa poe kakara naon ngapung. Ai ngapung berarti aya naonan? Aya udaraan. Tadi keur gimana ngasupeunana udaraannya. Sanu nyuntikeunana. Damel Gusti ngarobah naon ta? Ngarobah daging anu kumaha anu paeh jadi aya naon? Aya udaraan. Aya udaraan. Cara makanan anu diasupkeun ka mana beuneu? Kana jerobot. Jerobot teh ketika makanan anu beda anu kumaha gitu. Kan eta matak mulak gitu teh nya. Matak mulak kurubuk kan aya nu makanan teh anu matak ngalobakeun jadi ka dituna loba naon loba angin. Loba angin bahan peledak. Yo ieu mah cenah makanan bahan peledak cenah ieu. Teh eta damel Gustinya. Teh samak lauk cai nu sanajan so gude-gude pesawat laukna nya. Eta suci. Misalkan aya ikan hiu terdampar di pasisirnya terdampar. Kawas bidadari bayangnya. Oh bidadari. Putri duyung terdampar. Ini terdampar. Ayo mau aya naon? Aya ikan hiu terdampar di pasisir pae segede pesawat. Kadinya sempogan di alam menang. Daharan. Wajro jarang simet eta naon halal darangan alhamdulillah teh ngajaran asana naonnya asan ngasan sawa umur hirup cenah ngeunah cenahnya utah usum ayeuna mah beula mah usum nya nepi ka sakola agama mamawa naon mamawa goreng naon goreng simut ka sakola agama mawa mekal goreng simut da duit teu boga nya maka naon ta maka goreng simut aya nu kalau banding ngadaan simutna utah di sakola utah simut teh asa urang nya asa naon cenah tah eta simut paeh teu dipencit heula tetep suci sadajan simutna badag saduanya wa muda kata mubak luha anu dipencit anu menang di dahar dagingna eta suci doma dipencit heula suci muning menang mencit mencitna mencit syar'i suci meunang kadinya bebekal dagingna kabeh kecuali taina amin ada janinu mudakahnya kitu direuneuan anu dipencit misalkeun pas dibuka beuteungna teh geuning aya naonan aya janinan aya anak ngaranna teh disebutna teh lah pokona aya anakan eta suci meunang wasaidul mayiti bidogtotin wanadi ilmayiti bisami kena eta sakit lah famatalakot hadhin najasatu wallahu a'lamu bissawab.